Ubet tak latar antem make gunung jeblok sira buyeng ora gendeng sira mumet ora mari-mari ndek kutu ingsun sing nambani. Cek lamun aya nu datang kadenya aya ngagunggu kemana pagawean. Kalah kabeh ge. Eta mah warisan baheula ka si budak sarua kitu. Pasti nu eta nya, Bah. Pasti. Tuh, si Falcon kamana ieu? Curiga sebenarnya di dia teh menjadi mata-mata unggul. Jadi tahu ya si Falcon. Falcon can panggil wae jeung Pak Kumis ya, Mbak. Tambah-tambah di si Udin kampak membawa titan si Mbah Dongap gitu nya. Masalahnya ti ayeuna can parangi wae di pengkolan. Ini mah kudu dipanggilan ya. Ini kudu segera ya, kudu secepatna. Soalnya ieu pagawean nu lain pagawean ecek-ecek ieu pagawean gede ya masalahna. Lamun di dieu manehna jadi mata-mata, wah bisa wirang lingkungan. Ditungguan di pengkolan wae datang bae lah. Ini sudah curiga ya kasih Falcon ya. Bawa-bawa ya utusan si dolar ya. Aduh, hampura dol kamari urang temanggihan di pengkolan ya. Mules seblak-seblak. Aduh. Payahna dol gawean maneh kamari sapopoe. Coba urusan keneh coba mules di murak sebelah lah. Janda bolong iya pamajikan ngamuk kan janda bolong bayi iya mah anggrek ini kumis kucing iya ya dah baiklah kalau akan urusan janda bolong silah jadi jandanya ambah. Aduh motor dikenal gandeng sosolotokan ke Peru arek ngamar kamu telepon si guru ya. Mana sih nomornya aduh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pak Guru, abi yang nyarios ya di pengkolan lah. Oh, mohon. Siap. Kelak.
ngomong ini perkawis naon gitu. Biasa ayo hubungan sarang biasa pada malam 10 kilo eta geuning sarang Falcon oge biasa. Oh gitu, mohon. Diantosnya Pak Gurunya ayeuna abdi bade langsung merapat tadi tuh duaan bae lah duaan. Mohon atuh pamit itu mah siap. Mohon mangga. Mohon assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pertemuan Panggilan si guru memang yang bisa diandalkan. Ada tadi mantra nu budak geus dipikeun memang ka si guru. Lamun ieu pagawean loba nu ngaganggu, memang geus teu aneh pagawean gede mah. Pasti aya bae. Diboga piling teh ngareurina. Aduh. Nya kopi ieu, kopi sasi. Janda bolong mama itu dibawakan ngamuk kayak balik deh. Tuh ya, kadi deh. Urusan ngajar mau baik. hayang pertemuan empat mata. Tadi ngomongin si Falcon si Pakumis teh. Si Falcon teh boa sih. Kurang curiga manehna boa-boa itu tahan si dolar. Jadi ngadon-ngadon arek memata-mata dia apa kumaha? Pantesan pe ayeuna can papanggih wae di pengkolan. Panggilan Pak Pulis Mapugu sana tuh jangan teraat nih mana tadi putih si Falcon ke asup gawe ya bener ini juga si Falcon ngadon kabur manggihan ya hujan terak baik mesti. Apalah gerak deui tes ya kayak kene teh ilmuna. Nah kayak kene ini ilmu teh can leungit deui. Kesel ya iya hujan ada istirahat mangkat wae ayeuna. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hirup pagawean di tubuh batur terus anak muat waras si kumis di pengkolan ngebogodok ka aing deui bae kalakuan redeh eta budak aing panggih sakmis sekolot lain mikir terus tunjung maneh apa saya pagawean
Andai ku tahu di pinggir kali, aku tahu kepada bet. Kalah di bar. Acak perut malah. Coba iya si Falcon bener mau hal iya sedang urus pegawaian, sedang urus kemari dipercaya di markas. Duh bener mau hal coba keingetan asalnya orang merah batu ali salah jampe mau hal jika dugalan apa jika awewe apa ya tadi. Oh bener mau hal tadi kalah keingetan eta. Duh buru-buru dibejaan kayak karena nasi takana gelut sina jaga-jaga kalang kek tatangga diculikan lah. Kemana di bobodo ku si kumis coba hareudang ya aduh gerhana surya katepaan si sayang ini aduh can mandala wangi aduh hareudang mandala wangi apa ya mandi ingat bala si guru lamun bawa cai lamun tambah cai mandi asap geraku kudunya ngelilin mandi telepon lilin. Telepon wae si kumis apa ke urang nanya bisa gawean ke urang asal kalau terus tunjung lah antep bae lah tuman aing di gawean isu bagian urang balas dendam kasih aku nih. Ini enak nelpon si Falcon wae kayak apal perkembangan di lapangan. Kemana ya bisa salah mantra ibarat kadugalan kayak kalah medat pemajikan batu tuman. Halo. Di mana maneh? Mbah, di jalan. Ka dia ke tempat Abah. Gua ada ke Abah. Mana di markas? Sok ka dia di adagoan ku Abah. Siap. Siapa enak adinya? Di tempat Abah. Buru. Yuk. Pada nelpon si kumis tuh waras menelpon anak buah yang apal perkembangan. Nah si Falcon dia bagaimana? Assalamualaikum. Salam. Ya, Bah? Ya. Emang, Bah? Alhamdulillah. Abah teangan ku abi. Oh sibuk, abana sibuk tadi di bobodok si kumis. Kumaha Bah? Aya naon sugan dia? Buku abah tadi gawean ku si kumis. Aduh, eta tiba heula abah eta jeung si kumis hayo digawean urus tunjung dasar. Naon sugan naon? Abah teh kamari ditelepon ku si kumis eta kapengkolan. Tapi abah ka ditu si kumisna eueuh. Oh sarua, saya ge tak kepengkolan keur di Perum teh kepengkolan karena rumpul cenah. Kita angkat itu pengkolan loba, eueuh jelema ari kumaha. Aduh, geus ulah ngomongkeun pengkolan. Ayeuna mah geus eta mah tempat keramat, isu ge bakal kapanggih ku di dinya. Ayeuna ngomongkeun masalah pagawean anu 10 kilo. Tah, kunaon abi nelpon ka dieu? Ke Falcon. Abah inget abah teh kapungkur mere jampe naonnya. Dibere batu alit teh jampena poho deui, bisi salah. Eta teh ngeke kedugalan gak jaga-jaga ngurus parawan beda melong. Heueuh tah eta Bah, kamari ge oh ieu jang kadugalan cenah nya. Kan nuntutkeun awewe bae sih kumaha. Apa mantrana salah apa kumaha ieu? Anu teu beres ieu. Eta teh kangge ka awewe. Baheula abah mere mantra naon sih ka maneh? Lamun teh salah teh kieu ya Bah ya. Wong kidul bolang-bolang, kaki nendudul kebone ilang. Aduh. Eta mah mantra jeung karanda. Aduh. Paingan. Abah. Aduh salah.
Deui awewe deui jadi nanti. Geus, ayeuna mah dengekeun. Ya, Mak sok. eta pokona abah mah nitip urus pagawean nu 10 kilo. Ah, siap. Mantrana inget-inget eta jeung batu ali eta pokona ulah leungit. Siap, Pokona siap. ku abah. Ieu inget-inget. Oke. Upeta ke latar antem make gunung jeblok siro puyeng ora gendeng siro mumet ora mari-mari deket tu ingsun sing nambani. Cek lamun aya nu datang ka dieu aya ngagunggu mana pagawean. Kalah kabeh ge. Eta mah warisan baheula ka si budak sarua kitu. Pasti nu eta nya, Bah. Pasti sok apal penuh dirinya. Siap. Upeta ke latar antem make gunung jeblok siro gendeng ora mumet siro puyeng ora mari-mari itu ingsun sing nambani. Panjang teuing lah mulai apal kenyur nya be Geus ayeuna mah kieu. Maneh balik ka ditu ka perum istirahat isuk pagawean pokona benerkeun. Jeung si Baja telepon ku kamu ngurus pagawean nu eta nu 10 kilo kudu beres. Erak kapupuhu. Geus maneh ayeuna ka ditu jeung si Baja urus pagawean nu 1 kilo, nu 10 kilo. Siap, Mas. Eta Siap. erak kapupuhu geus si kumis dari itu. Oke, Bah. Yang gitu abi pamit lah, Bah. Ah. Ya, langsung jaga ka ditu. Nya. Heuh, sul adab kumaha. Dieu maneh. Kabur apa? Kabur apa? Waduh, biji apa bukurna? Sulit, Pak. Geus ka ditu kamu. Enggak, siapa? Pamit aja. Assalamualaikum. Kumaha arek bisa kuat urusan pagawean teungel muncul.